nya di dia nanto sama kurang jalan-jalan ke Palitongo. Duh, si cantik. Aa meni romantis. Ayo. Alhamdulillah ya kuliran ulat balong ya. Lumayan ya cantik sayang di imah. Ini dosa, di sana dosa, di mana-mana kita rasa. Orang kok segede gitu. Jika rata lamun disorolok asbeskeun mau nyoledat. Kebayang. Gara-gara sebut minuman ya. Naon ini? Saha? Aing pan keur nguras balong di dieu. Sama. Mas jalan abad kitu atuh si teh. Heuh, apa matching? Matching-matching waduh. Si mah bolor mah tanah meureunana. Lain cek aing teh ditu teh. Ade ya barang kita lamun disorolok asbes mah teh nyoledat ngagi begitu teh. Pan aing mah tak matching. Cek aing teh di gaya Madura mah teu aduhai. Mah bener ngobrolna sekarang. Sok ketemu ngobrol mah. Lain nek nanya naon aneh mati mangkukna ti kamari gitu nya gawe anjing hapot-hapotan teuing gitu bari jeung ieu anjing setelan bunga naon semelaan naon anjing melaan pamajikan atuh sia mangala supaya naon rekom kieu deui eta masih kanyaah sia tage ku aing teu titah gawe cicing di imah cenah patak dangdan wah di make up na ge deui majikanna bener atuh maruk kumaha nah sia teh bener asli urang lain heureui we terus kita meni anggapan bareto kumaha caritana teh yang nepi ka beunang kitu tak awe kitu iya caritana teh nya geus beres ge mah bukannya beak marisan ya kita jeung batagor ya si malakama ya nasek naon ieu can muli agak teh ya ieu nya naon teh geus masak can ngeus atuh tuh pokoknya geus asak aya si asak tah cirengna aya minyak komplit samara buk keneh atuh karek kecap aya samal aya maneh ya sama eta mah sip lah pokoknya mah cing semangat cing beak daganana cing suksesnya anjing motor mulai alhamdulillah ya aya pasiennya hiji ya itu bana mang ya jam sabaraha ieu nah mah ngajual aja orang mah iya mau ke bengkel si kita nempel mana kerjaan seorang mang kurang dek nanya jalannya sok jalan mana jalan kumaha mang si anjing si goblok sangasan didagor ku kunci unan umat teh tah kitu caritana teh si goblok jeung nakal jeung salah jeung lain eta eta ge carita uing eta ge carita maneh aing mah teu nanyakeun carita eta anu mana atuh teh carita maneh bareto kungsi menangkeun si Nirmala nepi ka ayeuna dikawin ku sia ade oh eta tah kieu caritana teh Nirmala ku cari-cari rupanya ada di sini. Aduh naonan ari aa terus kangen abi teh Islami nuhun karena di Marian jadi itu aya kurit Palitongo nya di dia nanto sama kurang jalan-jalan ke Palitongo. Duh si cantik aa meni romantis anjing di mana bunga kan Nirmala iya. Duh, enak kieu nya nya. Heeh, romantis kieu nya. Nya kumaha nya. Terus kieu si ningadunya teh ane asa nu urang duaan nya kitu.
mau dininga neng tem ni asa kawas tiga apotek tutup ama Nah, aku maha gitu. aya obat Si Aa mah aya wae. ampun Nya Aa, mah kan urang teh hubungan teh geus lami. nya Teh kumaha atuh urang teh kapayuna. Neng teh hoyong nikah jeung Aa teh. nes iya tidak kumaha geuningan udah ngetena mah akan can gaduh damel Terus kumaha tuh ama meni teh siap wae neng teh yang nikah. kasihan deh waktos Atuh ada tos lami teuing neng teh tuh. Ah nih ini malah si sayang para saya yuk makanya Aa kumaha neng teh ari teu ditikah wae mah neng mah rek mundur. Naon amat aya kepastian. Ayo geus lami kieu wae. neng yang nikah Nya we yang nikah. tuh nikah mah matikah gegerok matikahnya seuh pokoknya mah cicingnya di make up Wah nyaan. Nyaan. asli. Ayo atuh. Ayo percuma boga lagi ai teh dikawin mah. tuh neng laki tuh neng aduh neng Gitu teh. Bisaan dia ngarebut kamu euy. Itu ya teh beungeut tigah tulak. Naon anjing ieu mah? Gila. Nah, sia teh ngahina kieu anjing. Kieu ge maco sia teh. Maco mana itu? Matak si Nur malah daekeun ka aing ge maco. Sia teh matching pernekel sia teh. Lieureun kagok teh bari narima. Narima naon? Narima maneh? Matak daekeun oge. Pawawan mah tuh diketeke oge ku aing beunang sia teh. Perlukan ku eta. Sianida. Heeh. Maot ngajungkel.